mana bade naroskeun perkawis sis kampling di lingkungan RW 12. Izin nanyakeun sabeberapa soal. Nu kahiji, Bapak ari pos kampling teh atas dijalankeun saberapa tahun? Alhamdulillah mun sis kampling tos nembe jalan setahun gitu. Anu kadua, naon kagunaan sis kampling? Sis kampling teh kegunaan kangge ngumpul mun wargi bade. Sis kampling wengi kedah ngumpul heula di sis pos kampling janten ge tacan ngeliling teh kedah ngempal heula di sis kampling sareng ngobrol sareng kumaha bade pemecahan masalah keamanan. Tos. Selanjutnya, di mana wae pos kampling diprogramkeun? Pos kampling programkan terutama per tiap RT teh minimal aya hiji tiap RT teh masalah eta dana mah di biasana mah gotong royong ngangge damel pos kampling. Iraha wae pos kampling diadakeun mana? Pos kampling mah biasana mah kedana mah teu kedah iraha wae kedana mah teras selama nangan nyaeta kadang-kadang warga sok mun ieu mah mun bade aya pemilu sok rada giat mun tos teu aya pemilu rada kurang deui. Naon kusabab pos kampling diadakeun mana? Nya kedah ke menjaga lingkungan iya keamanan lingkungan janten di RT kedah diamankan lingkunganna bisi aya nu bade ieu berbuat tidak baik mata kita kedah aya sis kampling gitu. Pak, saha wae anu nyiluan program pos kampling? Nya nu ngiringan pos kampling mah sedayana warga kedana madah warga teh kedah sadar bahwa kewajiban warga teh kedah aya kewajiban warga teh kedah jaga lingkungan masing-masing.